Di dia ayat 7 lapis sinjang bager ieu teh ngandung hartos pikeun nyarengan kahirupan hidup kapayuna. Gera dibuka lambaran sinjang anu kahiji simpen dina pangkonan hidup ieu teh ngandung hartos bager ieu Neng Depi ngajalankeun rumah tangga teh kedah ngagaduhan niat anu suci. Ya Neng Depi rumah tangga teh bade ibadah ka Allah, ibadah anu pang panjangna anu pang seueur ujian kasobaranana nyaeta ibadah nikah kahade hidup sing janten istri anu senantiasa ngabingahkeun kanu janten caroge hidup. Gera dibuka lambaran sinjang anu kadua ieu ngandung hartos bager yen ti kawit enjing akad tikah dilumangsungkeun hidup tos aya nu nanggeng waler dunya rauh akhirat nyatana caroge hidup teh kahade hidup sing tiasa tumut hormat ka anjeunna. Gera dibuka lambaran sinjang anu katilu ieu ngandung hartos bager anangking yen hidup direnceng-renceng direuh-reuh ku sadaya wargi teh mung 3 kali bager di antawisna anu kahiji waktos Neng Depi gurudag medal ka alam dunya Neng dirawu dipangku didoakeun ku sadayana mudah-mudahan sing janten murang kalih anu soleha anu kaduana nyatana dina dinten ieu Neng bade ngalumangsungkeun akad nikah didaroakeun di mudah-mudahan sing janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah anu katilu kalina nyatana engke dina maot teh bager kahade hidup sing tiasa ngajalan ieu waktu sasae-saena kangge ibadah ka Allah. Gera dibuka lambaran sinjang anu kaopat ieu ngandung hartos bager Allah nyiptakeun langit jeung bumi aya siang aya wengi aya hujan aya halodo qadarullah Neng Depi dijodohkeun ku Allah sareng jang adis mudah-mudahan sing tiasa langgeng parat dugikeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Gera dibuka lambaran sinjang anu kalima ieu ngandung hartos mangrupikeun rukun Islam syahadat salat zakat puasa munggah haji kahade ieu sing janten pondasi anu kiat kanggo hidup mayunan biduk rumah tangga kapayuna. Gera dibuka lambaran sinjang anu kagenep ieu ngandung hartos bager anaking marupikeun rukun iman ieu ge sing sami janten pondasi anu kiat kanggo hidup mayunan biduk rumah tangga kapayuna. Ayeuna lambaran sinjang anu akhir lambaran sinjang anu katujuh ieu ngandung hartos bager yen urang hirup di alam dunya teh ngan ukur disarengan ku dinten anu 7 nyatana Senin Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Sinareng Ahad kahade hidup sing tiasa ngagunakeun waktu sasae-saena kangge ibadah ka Allah sing pinuh ku kataatan keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga ayeuna Neng mayun ka mamah sareng ka apa bager panangan mamah sareng apana dicepengan ku hideung teu kenging tungkul bager diteuteub rarai mamah sareng apa geulis bager anaking kangge sound sistemna mangga diatos tekenging tungkul gelis dicepengan panangan mamah ku hidup tetep rarai mamah bager hidup kedah gede syukur ka Allah Subhanahu wa taala hidup dina dangat ayeuna masih kene kasaksen ku mamah kalih ku apa teu sakedik nu sanes mah waktos akad pertikahan teh tos dikantunkeun ku nu janten mamah tos dikantunkeun ku nu janten bapa anaking jimat awaking inten panyilekan kalbu mun hidup gesaget miang entong sumreang bral miang masing walagri gelis tetep ku hidup rarai mamah sareng apa bager hidup kedah gede syukur ke Allah Subhanahu wa taala tina dangat ayeuna masih kene kasaksen ku mamah kalih ku apa Neng Depi gelis bager anaki hidup teh pupunden ati bebelahan nyawa anu kacida dipika cinta dipika asih dipika deudeuh dipika nya aku ibu ramah hidup ibu hidup anu ngakandung hidup 8 bulan dilana aya dina kaayaan ripuh leuleus lungse sagala loba nu karasa nyoreang mangsa katukan nyaeta kaping genep Januari tahun 2004 hidup gurudag medal ke alam dunya bager dirawu dipangku dipika cinta dipika asih dinangna Neng nelir nanggeui endog bebeuremna ibu hidup anu ngalahirkeun hidup ke alam dunya sakitu guyang ku getih tapi estuning anjeunna tina Rasulullah estuning anjeunna bagja pisan da bakal gaduh jimatnya tanah hidup teh bager anaki sate acan hidup ngalengkah leuwih jauh geura penta heula jimat kasalamatan nyaeta pangampura ti mamah kalih ti apa hidup sing percaya kalian yakin Allah Subhanahu wa taala moal ngahampura ka hidup bager lamun hidup teu leuwih ti heula meunang pangampura ti mamah kalih ti apa
ku kituna dina dangat ayeuna neng gerak kedalisan cumarios ka mamah kali ka apa mudah-mudahan hidup sing tiasa bagja dina rumah tangga aya dina sakinah mawaddah warahmah. Allahumma arham ummi kama rahimati sogiro, Allahumma as'id ummi kama as'adatni kabiro, Allahumma taqabbal min ummi a'malaha sogiroha wa kabiroha, Allahumma az'al ummi minal ladhina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun wa akrimna bil firdausil a'la minal jannati ya karim. Mangga neng cumarios lah hidup kedalisan ka mamah kali ka apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kaping 2 hiji Februari 2025 dinten anu bade janten dinu anu dinten nu paling bahagia pikeun hirup Depi Bapak saatosna kirang langkung 20 hiji tahun Bapak ngagengkeun Depi mikanyaah Depi ku sapinuh hate ngatik ngadidik Depi ku jerih payah anu luar biasa. Depi mal sanggup ngabalas tur ngaganti sadayana. Bapak, mama, 8 bulan mama ngandung Depi, nepi kananggukeun nyawa pikeun ngakhirkeun Depi. Ngasih Depi ngaajarkeun Depi cumarios sareng mikanyaah Depi. Mama teu pernah ngeluh sakedik oge sampai dinten ayeuna. Dinten anu sadaya rasa pacampur jadi hiji, rasa sedih, rasa haru, sareng rasa bahagia. Dinten ieu di umur 20 hiji tahun, janten awal perjalanan hidup Depi, pikeun ngambah sagara rumah tangga sareng jajaka pilihan hate Depi. Doakeun supados kapayuna tiasa janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Depi mugia janten mamah anu bijaksana pikeun anak-anak Depi kapayuna, amin. Depi nyaah ka mamah ka bapak sareng ka kulawargi sadaya. Bapak, mama, widian Depi bade ngabasuh sampean mama sareng bapak rumaos teh kapungkur rumung masihan wae kageuleuh ka mama, nyusahkeun wae ka bapak sareng ngapunten Depi mama bapak tak cantiasa mulangkeun kasih mulangkeun kanyaah ka mama ka bapak. Mudah-mudahan Allah ngabalas sadaya pangorbanan mama sareng bapak ku kasayan anu langkung saya. Sareng mudah-mudahan mama sareng bapak sarehat panjang yuswa supados mama sareng bapak tiasa teras ngadoakeun kanggo lumangsungna rumah tangga Depi kalayan rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah, amin ya robbal alamin.